Sampurasun. Hampir. Iya. Ya, selamat Pak. Ya, siap. Alhamdulillah. Di Marana itu. Abdi di Bandung Pak. Mohon. Langsung dipayun pengintin Bapak manawi abdi ngawa-gawa kasa. Ente. Yang kuring teh meureun ayeuna teh menuju aya di daerah Subang ya Pak nya. Mohon. Nah, langsung dipayun pengintin urang uniakeun heula itu sareng abah sahan teh. Ieu teh pun kita Mbah Wardi nu di dieu anu pengelola Ciangin. Pengelola Curug Ciangin. Salian pengelola penginten kasepuhan oge nya Pak nya. Ya, itulah. Kupidona Pak abdi teh langsung dipayun nama sejak silaturahmi. Sejak hayang uninya sawarna teh di Curug Ciangin ieu teh seueur ngoping wartos gitu. Yen sawarna seueur anu kadara ieu sawarna teh Mohon seueur pisan anu ka dieu teh alhamdulillah. mohon. Ayeuna di daerah gitunya angkat ka dieu ka Ciangin teh gitu. Seueur pisan. Nah, kupidona panginten jeung kuring oge Pak hayang uninya gitu. Nah, sawarna teh di dieu teh aya pancuran 7. Mohon aya pancuran 7 tadi Bali Pengker eta di pancuran 7-na. Bapak tiasa jadi abdi ka Curug 7 panginten. Nah, Pancuran 7. Mohon biasa. Kupidona panginten pamirsa kuring kita pangkan sareng Abah Wardi. Abah Wardi langsung dipayun meureun satracana Abah Wardi sareng abdi ka pancuran 7. Mohon. Hayang tumarosek ieu. Yen tempat wisata ieu teh berdirina teh di tahun sabaraha Pak? Ai berdirina teh ieu teh peresmian berdirina Curug Ciangin, wisata Curug Ciangin teh tahun 2015. Tahun 2015. Berarti tos 4 tahun berjalan ya. 5 tahun berjalan ya. Alhamdulillah. Berarti pengunjung masih ada Pak kadi Pak? Ya, alhamdulillah seueur lah. Ya, nah lumayan gitu lah. Salian di tempat wisata Curug Ciangin oge aya tempat jarokna oge nya Pak nya. Ya, aya tempat jaroh nya memang sudah aya nyata pancuran 7. Pancuran 7 itu bisa minum kanggo landong anu damang itu tiasa yang melandong Ini tersana gustinya ya, syariat memang syariatna cai pancuran 7 syariatna memang izin Allah lah. Allah menentukan gitu. Ayo Bah, sareng kieu deui nya ayeuna di Curug Ciangin, khususnya di Curug Ciangin, ayeuna para pemuda sadayana ayeuna ngadamukeun di pertempatan ieu biasa Curug Ciangin dipakai loncat gitu ya. Biasa dipakai loncat ketinggian 9 meter, kedalaman 5 meter. Ketinggian 9 meter, kedalaman 5 meter. 5 meter. Aman. Curugna teh seperti Pak? Curugna memang di Palidi aya 2 nya, dua Curug Nangka Bongkok sareng Curug Ciangin. Oke, biasa di ka itu Pak. Mun biasa mangga. Ini orang kapan sulang satu Pak ya? Mangga sok. Ayo Pak. Bah, kami saya di tempat pancuran 7 ya, pancuran 7 memang cairnya bersih lah, layak diminum mentah-mentah. Nah, cairnya kami lihat isi 2, ini 4, 5, 7 ya. Dan itu bisa dipakai, nah memang kayak gini sama izin Allah ya. Kayak biasa di anu landong. Nah, landong naon wae gitu biasa lah. Nah, ini bade ngaraosan di Isna cai pancuran 7 mangga. Pak ya biasa diuniakeun teh Pak. Lungsurnya cai teh memang si
Contoh Cigirang masih memang aya iya Pak. Ya aya. Sumberna tanah itu. Ya. Jadi keluar di sela-sela batu ya. Oh, itu keluar tina sela-sela batu. Jadi pemirsa lungsurna cai pancuran 7 ieu teh memang teu aya sumberna, memang langsung dimasukkan awinya Pak nya. Mohon. Awi dilebatkeun langsung keluar cai. Mana Pak ini harus jabat tadi. Cai nanti biasa dilewet langsung tanpa dipasak heula nya Pak nya. Insyaallah mau nolanya dibutuh ya Pak nya. Mau. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Enten, alhamdulillah. Abah Wardi. Salami Abah Wardi ngurus atau napi nanti ngelola di tempat ieu. Kan kos teu aya tamu anu hoyong diri ke Abah Wardi yang dibakan di pancuran 7 ieu. Sering jaya istri pamegat murang kali oge. Ya murang kali anu nakal. Biasa dibakan di dieu nya. Eta mode anu teu damang. Nya biasa ka dieu dibakan di dieu anu udah biasa nyanak caina memang bersih lah. Terus tadi teh aya murang kali nakal kumaha tah? Seperti nakal gitunya anjeunna lamun secara itu bandel lah. Lamun orang Sunda teh mah bandel gitunya. Bandel nakal ka orang tua, nakal ke teman-temanna gitunya. Biasa diibakan di dieu anjeunna anu atos gitu, anu atos jadi anjeunna langsung 2 kali ngibakan teh langsung soleh lah. Jadi pikirannya teh langsung soleh gitu. Nah, aku kita panggilnya alhamdulillah sih pisan antarusnya tanya. Yang murang kali atau napi istri pemegat anu hoyong dibakan. Mungkin dijajak ku Abah Wardi. Eta mah panginten balik deui kana kapercayaan urang sadaya nya. Mohon. Nanging ieu panginten syariatna. Nanging anu ijabah mah nyaeta tetep Gusti Nu Maha kapungan urang sadayana. Abah, ayeuna berarti urang Curug teh nya banyak. Mana ka Curug Ciangin heula atau Curug Kanang Kabongko? Curug Ciangin paling mana? Curug Ciangin paling handap. Kami ieu Curug Kanang Kabongko. Nang Kabongko. Ya. Urang Kanang Kabongko nya coba. Pemirsa, alhamdulillah enak sempurna sareng Abah Wardi parantos aya di Curug Nang Kabongko. Biasa kauninga panginten di sapankeun abdi ngatawi curugna anu sakumaha panginten ngaguli jagung ya banyak. Kami di Curug Nang Kabongko ieu memang asup aya renang lah. Teh memang dilarang berenang memang aya karena dilarang berenang foto-foto bisa lah foto-foto kalau di Curug Nang Kabongko. Tapi kalau di Curug Ciangin mah bebas dengan bebas kontak di Curug Ciangin. Tapi di Curug Nang Kabongko mah memang dilarang berenang. Oh, di Curug Nang Kabongko jarang berenang. Kami di Curug Ciangin mah memang biasa pada loncat, pada berenang. Alhamdulillah aman. Tapi itu panginten pemirsa pilih pemirsa anu masih kena masuk penongkapan tempat wisatana Curug Ciangin diuniakeun panginten Curug Nang Kabongko mah Curug Nang Kabongko mah nyaeta cepengeng berenang teh atau napi muda yang sebenarnya terkecuali di Curug Ciangin di Palihanap namanya. Simkuring masih di saranganku Abah Wardi. Sakatanan diuningakeun Curug Nang Kabongko. Tah panginten Curug Ciangin nama di Palihanap. Abah supaya lebih raoseun kita ngobrol Abah. Urang ngali deui panginten di Palihan ditu di musola deui nya. Ayo Bah. Ayo. Itu acan diuningakeun ieu teh. Itu naon namina teh, Bah?
Dia teh naon masjid lah kanggo eta mah musola bagi dia masjid ya. Kanggo tiasa anunya ibadah salat tiasa di salat biasa tamu-tamu gitu biasa salat di hari dia. Aku ki paling panginten bah abi nganunkeun pisan ya hatur nuhun pisan. Parantos naon teh ngaluangkeun waktu tiasa jejak abdi ka Pancuran 7 tiasa diuningakeun oge ka Curug Nangka Bongkok. Bah yang hiji pertarosan bah. Salami abah ngadegna di tempat wisata ieu bah. Aya teh bah kajenengan anu nonton anu teu diharap gitu bah seperti misalkan kayak jalmi anu kesurupan atau nanti seperti sanes-sanes gitu. Alhamdulillah ya waktu abdi ya mengelola di pertempatan ieu alhamdulillah saya itu ieu memang aman lah. Aman gitu. Memang aman. Alhamdulillah karuhun-karuhuna cek paribasana leluhurna ngadukung nya ka keluarga di Sumabi pokokna ka keluarga di Sumabi baik pokok deui ayeuna ka tamu-tamu alhamdulillah tamu aman-aman tamu aman. Nah nyereskeun kana tamu bah aya teh bah tamu anu di luar negeri turis-turis kalian ti lokal gitu bah. Nah memang model biasana aya corona memang tamu turis-turis di luar memang aya dugi orang-orang bule gitu bah. Orang bule, orang Arab oke gitunya aya orang Cina mah geus da seueur lah di dia di daerah Bandung oke. Nuhun. Abah terus jadi bah. Ieu teh kalau badat teh masih Subang bah atau nanti? Ieu teh masih Subang, Kabupaten Subang, Kecamatan Ciater, Desa Cibesi. Oh, kecamatannya ka Ciater. Alhamdulillah. Ngedenya. Bah harapan ka payun bah ku ayana tempat wisata ieu bah. Bila aya unek-unek atau nanti harapan ti Abah seperti kumaha tiasa diuniakeun atau nanti tiasa dilontarkeun panginten ku Abah langsung aja nih. Nah harapan kanggo abdi mah kahijina di pemerintahan memang alhamdulillah didukung ku pemerintahan ku ayana wisata Curug Ciangin disebatna wisata desa Curug Ciangin wisata desa ya. Wisata alam Curug Ciangin memang kanggo kapayuna abdi ayeuna tamu nya lumayan gitulah kamu kapayuna lebih seueur lah. Harapan abdi kamu kapayuna kahijina deui dina soal perjalanan abdi memang ayeuna nuju diperbaiki lah. Ini jalur akses jalan. Abah itu untuk dikelola ku pemerintahan bah atau nanti ieu teh alhamdulillah dikelolana ku keluarga abdi. Ku keluarga memang keluarga dikelolana memang dukungan di pemerintahan bahwa pemerintahan ayeuna pusat dinas perwisata atau bupatina atau paribasana desana memang ke keluarga di Sumabi ngadukung pisan lah. Berarti gitu keluarga besar nu ngelola gitu nya sadayana yang antawisna beneran si Bapak Abah pribadi nya. Mohon Abah sabaraha saderek bah? Abdi saderek 5 eta istri Rakabi 2 Rai meureun nanti abdi panengah. Abah panengah. Abdi panengah. Alhamdulillah panginten pamirsa